Syukur atuh Bu. Ari ibu geus boga pamikiran kitu mah. Ka bapana oge jadi bunga yeuh hate teh. Tur mudah-mudahan
lisan anu diucapkeun ku ibu bieu teh bener-bener tulus. Teu nyorong, beda jeung eusi hate. Nya sakedeung deui urang bakal tepi ka imah nanyai imbit kembang wilis paranormal sakti teh abu. Anu bakal bisa ngubaran anak urang tinu gangguan ilmu teluh. Nya bari mudah-mudahan eta paranormal teh bener-bener bisa mampu ngubaran anak urang nyabunya. Tembal Pak Odang Daria terus netep ka pabajikanana bangun anu hayang ngajugjugan eusi hatena Bu Siti. Nah bener henteu lisan anu diucapkeun bieu ku bibirna Bu Siti teh tembus jeung hate atawangan ukur pura-pura wungkul. Awas Pak, ceuk Bu Siti ngagetkeun Pak Odang anu satengah keur ngalamun. Sora rem mobil ngajuit tarik nalika rem mobil dijejek satakerna ku Pak Odang. Aduh, eta nah habat ayak tangkal kai di tengah jalan ieu teh Bu. Puguh ibu ge kaget. Tangkal kai anu runtuh meureunnan Pak. Katebak angin puyuh waktu tadi sore teh sigana mah. Nya Bu. Tangkal kai anu runtuh katebak angin sigana mah ieu teh. Aduh, cacing daguan heula ibu di dieu. Ku bapa urang singkirkeun heula eta tangkal kai teh. Ku aya wae ieu mah aduh. Ieu. Nya Pak. Kade sing hati-hati Pak. Pak Odang katingali turun ti jero mobilna. Anu maksudna arek mindahkeun tangkal kai anu malang di eta tengah jalan. Tapi karak oge tepi ka palebah eta tangkal kai, harita Pak Odang jadi terus kaget waktu aya 4 urang jalma jelung-jeleng kalaluar ti tempat anu poek bari langsung ngabagi diri. Sep, mana ka hareup? Sep, si Dasep najong panto mobil hareup ku suku katuhuna gorolo kacana peupeus. Atuh terus pantona dibuka ku manehna sarta langsung ngabedol leungeun Bu Siti sangkan jamana keluar ti jero eta mobil. Nanaonan ieu teh? Saha ranjeun teh saha? Pak Odang puguh jadi gempeur ku eta kaayaan. Komo waktu nyaho eta 4 urang jalma teh nyarkel peso balati anu mungguh matak jadi soakeun ka Pak Odang. Komo nalika ngadenge pamajikan dijeritan. Tolong Bapak. Aduh, ya tolongan Bapak. Cek Bu Siti nalika si Dasep ngadengkek kana beheungna bari palebah beteungna di antalan peso balati. Cempe sia teh goblok. Sabab sakedeung deui kulawarga maneh bakal malodar di dieu. Jadi montong tulung-tulungan segala percuma deuleuh sia teh. Moal aya nu nulungan moal. Si Dasep ngancam ka Bu Siti, pesona bari rada didedetkeun burial getih keluar. Aduh, bebaskeun pabajikan kuring kurang ajar. Ditahan saha atuh maraneh teh bat ngaganggu kulawarga kuring. Salah kuring naon? Ceuk Pak Odang mimiti kahudang kawanina. Sewuk hiuk Pak Odang ngajongkeun suku katuhuna ka palebah jalma anu aya di hareupeunana. Tapi ngan hanjakal teu keuna. Kacaturkeun di jero mobil. Kaayaan Rohman anu keur ngagoler dina jok tukang jauh kana sadar jeung pamohalan bakal nyahoeun lamun dirina harita keur aya kaancam bahaya. Teu apal deui lamun harita teh aya 2 jalma jahat ngadon arasup ka jero mobil bari ngalagar peso balatina. Sabab kaayaan Rohman memang can sadar tina pingsana. Prin, buru. Cek nusa urang ngaharewos ka baturna nyaeta si Godin. Si Godin tetalangke gancang manehna ngangkat peso balatina anu maksud arek digereselkeun kana beheungna Rohman. Tapi orokaya, samemeh tindakanana bisa laksana, harita ngadadak aya iteuk ngolebat ngait kana beheung si Godin jeung saurang baturna deui meh bareng dina waktu anu ngan ukur geseh saeutik. Set, kolebat, koleang, kedebut. Katingali badan si Godin jeung badan baturna pating koleang kalaluar ti jero mobilna Pak Odang. Terus pating gardebut kana aspal. Pating gararo lantaran awakna asa ringsek nyarari. Di hareup luareun mobil, Bu Siti kasampak geus teu walakaya baloboran ku getih. Pon kitu deui kaayaan Pak Odang geus mimiti ripuh eleh jajaten ku busuh. Si Dasep katut si Bokir ngareret ka tukang ningali 2 baturna anu nalamru rubuh. Duanana kaget tapi teu lila gancang maranehna nyalampeurkeun kalebah dinya. Si Dasep panasaran.
Terus ningali ka jero mobilna Pak Odang tapi tetela. Rohman geus teu kasampak aya eueuh di jero eta mobil. Kang Bukir, tetela si Rohman teh geus eueuh di jero mobil Kang. Bari si Godin jeung si Ebon ayeuna bet kasampak ka rubuh tuluy kapiuhan kieu geuningan ya. Aduh, mungguh jadi aneh kuring mah ieu teh. Heeh nya euy. Puguh heran dewek oge ieu teh. Nah saha atuh jalamana anu geus wani ikut campur kana urusan urang ayeuna teh? Da yakin dewek mah pasti aya jalma sejen anu wani ikut campur kana urusan urang ieu. Tapi teu naon ketang. Nu penting mah si Siti jeung si Odang ayeuna geus papada binasa ku urang opatan. Luyu jeung parentah dunungan urang sakabeh. Hah. Hayu, ayeuna mah urang baralik we. Sarta hayu si Godin jeung si Ebot gotong ku urang dua arang ke jero mobil. Sok. Gancang na carita. Akhirna si Dasep jeung si Bokir geus naraek kana mobilna. Bari mawa dua baturna anu keur kapiuhan pikeun langsung dibawa balik ka markasna. Aduh. Bo, Bo. Pak Odang tembong ngalangsud awakna ngadeukeutan ka palebah Bu Siti, tuluy ngaguk-guk cerik lantaran teu tega nempo pamajikan mandi getih. Oh. Bo. Sing kuat, Bu. Sing sadar. Bu. Iya Bapak, Bu. Iya Bapak. Bu. Cek Pak Odang ngageyah-geyah pamajikan anu keur kapiuhan. Urang tunda heula di handeuleum sieum para wargi kaum dangu lalakon Pak Odang sareng Bu Siti. Urang samper deui kaayaan Juanti. Anu ayeuna manehna keur leumpang ngalenghoy taya tanaga. Lantaran capek tas leumpang jauh bari teu sidikna lulumpatan. Nya, lulumpatan manehna teh bakat ku hayang leupas tina cengkraman jalma jahat nyaeta Kuredi. Harita sirah Juanti karasa lalanjung lieur bumi alam asa muter. Tetempoan ranyai karoneng tepuguh titinggalian. Juanti manehna kawilang geus jauh kaburna teh ngajadikeun Kurdi oge ngarasa leungiteun ku udagan. Haram jadah. Teteh si Juanti teh pinter oge kaburna si bolak teh. Aduh. Reki ka mana cenah teh satan teh kaburna? Rek diberengeunah ku aing teh bet kalakah kabur. Hah, dasar baleguk. Jadi pikang teh tambah dasar baleguk. Kurdi saparat jalan jadi tuluy ambek-ambekan bari neunggelan setir mobilna. Lantaran hanjelu dumeh manehna geus gagal dina sagala pamaksudanana. Ari Juanti anu arita keur leumpang dikerasakeunana teh bet nyorang jalan anu sajalur jeung jalan anu nyambungkeun ke tempat di mana Bu Siti katut Pak Odang ngaranapan nasib anu teu dipiharep. Manehna rumanggieung meh beakeun napas. Juanti kapaksa ngeureunkeun heula lengkahna lantaran capek jeung haus. Aduh. Juanti katarareng hapranjugna teh napasna breh kumanehna katingali aya botol cai mineral anu aya eusian keneh sesa batur nginum. Teu paduli kotor manehna langsung ngaleguk eta cai diinum nepi ka beak. Saenggeus cukup jeung beak lung eta botol teh dialungkeun deui ku Juanti. Gek Juanti tuluy diuk di sisi jalan. Bet saliwatan mah siga galandangan bae buuk karusut teu diberesan.
Sanggeus ngerasa cukup mah Juanti ngereureukkeun kacapena. Manehna neruskeun deui lempangna. Tur dina jarak anu rada anggang katempo ku manehna tetela geus loba jalma ngagimbung di tengah jalan. Harita Juanti oge ngerasa penasaran. Tuluy nyamperkeun ka palebah dinya sakaligus tumanya ka lalaki kolot pantaran paodang pisan. Punten Bapak. Sim kuring ayeuna bare tumaros. Dupi ieu teh aya kajantenan naonnya. Mahabat seueur jalmi anu ngagimbung ieu di tengah jalan ya. Aya naon Bapak? Tapi jalma anu ditanya teu langsung ngajawab. Manehna kalah ngadon terus malik neuteup teu kiceup-kiceup ka Juanti. Bangun tuluy nyidik-nyidik kana beungeut Juanti sabab ngarasa teu wawuh. Teu lila, manehna gancang nembalan bari langsung ditah Juanti maju ka hareup. Yos, we kapayun tinggal jalmina sakantenan. Ngarah teteh langsung terang saha-sahana jalmi anu janten korban. Tapi sanes korban kecelakaan ieu mah deui korban pembunuhan sigana mah ieu mah. Tuh, tingali geura sok. Menang jawaban seperti kitu teh teu kaleke deui gancang Juanti maju ka hareup. Pas pisan nalika Juanti tepi ka hareup, manehna langsung ngadeuketan ka palebah patugas. Anu keur ngagarotong korban kana balangkar nya harita manehna ngahaja megat lengkah sakaligus ningali kana rupa beungeut jalma anu digotongna. Bapak! Ya Allah, Bapak! Ceuk Juanti sabab jelas anu digotong teh paodang mitohana. Pindah kana belangkar sejen Juanti leuwih ngahlas deui hatena. Teu tega waktu nempo kana kaayaan Bu Siti anu leuwih ripuh kaayaanana. Sabab harita geus loba teuing ngaluarkeun getih tur pamohalan bakal bisa katulungan deui jiwana ari lain milik-milik teuing mah. Ibu, ya Juanti Ibu. Bapak, kunaon anjeun duaan bet ngalaman nasib seperti kieu Bapak? Bapak. Juanti langsung bedah cimata harita keneh. Deku sisi jalan bari nempo kana mobil ambulan anu laju rek ka rumah sakit. Saurang polisi tembong nyamperkeun ka palebah Juanti. Pok harita nanya dina bahasa Indonesia. Selamat malam Bu. Kalau memang benar Ibu adalah keluarganya mereka berdua, saya turut berduka cita Bu atas musibah yang menimpa terhadap keluarga Ibu sekarang. Ibu tidak perlu cemas Bu, soalnya kami akan berusaha keras untuk menindaklanjuti kasus ini Bu. Cek eta polisi mereka tangtuan jeung kasanggupan pikeun ngurus eta masalah. Nya pikeun ditindaklanjuti luyu jeung hukum anu aya. Baiklah Pak, saya serahkan semuanya terhadap Bapak. Kalau bisa Pak, cari pembunuhnya sampai ketemu Pak. Saya ingin tahu Pak, siapa pelakunya ya Pak ya. Pelaku yang sebenarnya. Tembal Juanti, manehna benar-benar miharep. Nya miharep eta kejadian teh bisa kapanggih dalangna anu kudu berwajib. Atuh Juanti sanajan nyaho mitoha awewena teh henteu simpati ka dirina, tapi anger manehna mah parawargi kaum dangu. Teu neuneun dendam saeutik oge ka Bu Siti. Rasa kanyaah kanu jadi mitoha tetap ngancik teu daek leungit. Kumaha upami ayeuna teteh ngawangsul wae ka bumi margi hawatos kana kasehatan teteh sareng carogi teteh teh nuju teu damang sanes anjeunna bakal leungiteun teu aya saha di bumi panginten. Harita aya awewe ngora tur gadis keneh nyarita ditujukeun ka Juanti. Atuh Juanti harita gancang ngawalon. Duh, mohon Neng, tapi teteh capek keneh tos mapah tebih. Teu kieu tur teteh tos mopo. Kok mau kenging kareuas mah teteh teh aduh di asara moh poe kieu Neng teu kiat. Awios atuh teteh teh kedah saleumpang. Sabab aya mobil napa odang di dieu apan. Maka tiasa diange ku teteh. Boh bilih teteh teu tiasa mah nyakeun ku abdi atuh jajapkeun ka bumi teteh. Nya ayeuna sakantenan abdi anu nyetirna mobilna teh.
Cek eta wanoja nawarkeun jasa pikeun ngabantu Juanti. Oh nyanya, ieu teh mobilna Pak Odang geuningan. Aduh, mohon teu tiasa ari ngangge mah teteh teneng. Tapi ari neng kerasa mah ngajajabkeun teteh. Mangga wae. Tapi sakali dipunten ya teteh ayeuna atos gumawanten ngararepot ka salira neng. Teteh ngararepot atuh. Justru kalarasan abdi teh nembe euwih damel ya teh. Teras jalana ngalangkung ka dieu. Janten we abg terang. Yen Pak Odang nuju ka musibahan. Mangga atuh teh bilih wengi teuing mah urang ngeureuyeuh. Margi hawatos ku Ar-Rahman anu pastina oge nuju nyalira di bumi. Keun upami teteh enjing bari ka rumah sakit, hayu enjing ku abdi urang anter. Nya hayu neng. Mudah-mudahan atuh Ar-Rahman salaki teteh teh bener-bener aya di bumi. Tur taya kejadian anu nimpa ka dirina. Sebab teteh yakin bieu ge Ar-Rahman teh geuning teu kadaftar aya dina ieu musibah. Ngan pikumahaeun nya Ar-Rahman mun apaleun teh kolotna aya nu mateni. Duh. Tapi syukur-syukur oge ibu ketut bapak tiasa disalamatkeun jiwana. Teu ajal. Komo dina kaayaan hate teteh keur ketir siga kieu neng. Nya amin. Doa teteh pasti bakal dikabul teh. Ku kersaning Gusti, doa teteh bakal diijabah. Asal teteh yakin. Geus kitu mah atuh harita Juanti tuluy naek kana mobilna Pak Odang. Anu maksud arek balik dijajabkeun ku eta wanoja ka imah mitohana. Tapi Juanti teu ieu sadar lamun harita dirina jadi tuluy linglung ingetanana. Satu tas ditepak tak-takna ku eta si wanoja samemeh naek asup kana jero mobil. Teu lila mobil Pak Odang geus nyemprung ninggalkeun eta tempat. Tapi lain dina harti arek ngajugjuk ke tempat anu dicaritakeun tadi. Tapi mobil teh bet kalah ngadon terus ngabelot ka kenca muru ka jalan raya jurusan Sejen. Duka teuing rek ka manajigna. Ayeuna kacaturkeun di tempat Sejen. Si Bokir jeung 3 urang baturna kadenge keur garunam catur di jero rohangan khusus jeung Kurdi bari ngarinum arak. Aduh. Kalem atuh bos, kalem. Pokona mah si Obos ayeuna teu kudu ngarasa selempang deui bos. Sabab kuring yakin pisan bos. Kahanjeluan hate Obos bakal langsung kaubaran deui ayeuna keneh bos lah. Sabab kuring leuwih ti heula geus kontekan jeung babaturan kuring anu nalah Neni bos. Apa si Neni Obos? Teu apal. Neni nya si Neni bos. Neni geula Neni Warisman. Eta mah Neno atuh. Neni Saraswati. Rea teuing nginum arak si bos mah mah. Eta mah atuh Isyana. Nah, atuh Neni nu mana? Pokona mah babaturan uing lah ngaranna si Neni. Manehna jalma anu kawilang ahli dina ilmu hipnosis bos lah. Ku kituna kuring yakin pisan bos. Nya yen si Neni bakal hasil ngajebak si Juanti pikeun terus dibawa ka dieu bos. Tah kitu bos. Si Bokir harita anu kadenge keur cumarita teh ditujukeun ka Kuredi. Tapi maneh mah ayeuna montong waka seuri goblok. Babarawakan seuri teh siang ngewa aing mah neuleuna oge. Yeuh, ke lamun ceritaan maneh geus ngabukti aya hasilna kakara dewek percaya ka maneh. Ari can aya buktina mah dewek teh moal waka percaya moal. Tapi bos kuring saksina bos. Tadi dina telepon eta wanoja teh nyarita bari janji bakal nadunan pamentan Kang Bokir bos. Manehna bakal hasil ngalaksanakeun maksud kitu tah bos. Si Dasep milu nemrong ngomong. Karek janji koplok eta mah. Ngan can jadi bukti. Yeuh, dewek mah kahayang teh marane opatan anu kudu turun tangan langsung ulah ditabatur. Lamun bener yakin jalma anu keur lempang teh si Juanti, gancang kudu nama tewak ku maraneh kabeh atuh. Nah, bat sieun keluarga sagala. Apa dada anggang tempat oge cenah ha? Kurdi bakat tingku hanjelu akhirna manehna jadi teu bisa ngontrol emosina, murang mareng ka anak buahna. Justru eta bos. Ameh bos teu murang maring teuing, cag heula dongengna bos.